Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Saniskara nu aya di langit jeung saniskara nu aya di bumi ngamaha sucikeun ka Allah sartanya anjeunna nu maha gagah nu maha wijaksana. Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashri ma dhanantum an يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Ya anjeunna nu ngusir jalma-jalma anu kalupur ahli kitab dipadumukan padumukana dina waktu diusirna anu mimiti kasam maranehan teh nyangka yen maranehna bakal diusir sarta maranehna yakinin yen benteng-bentengna bakal ngaraksa maranehna dina kakawasaan Allah. Tapi Allah ngadatangkeun ka maranehna di jalma anu ku maranehna henteu disangka-sangka sarta anjeunna ngasukeun kasieun ka hate maranehna ngancurkeun imah-imahna kuleungeun maranehna sorangan jeung kuleungeun mukminin. Ku kituna pek gara jadikeun ibarat yeuh jalma-jalma anu baroga panyawang. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun nar. Jeung lamun seglain karena Allah netepkeun maranehna kudu diusir tan wande anjeunna nyiksa maranehna di dunia sarta pikeun maranehna di akhirat oge aya siksaan seuneu neraka. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Eta teh lantaran maranehna ngamusuhan Allah katut rasulna jeung sing saha anu ngamusuhan Allah saestuna Allah nu banget nyiksana. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi wal yukhziyal fasiqin. Naon wae anu kumaraneh dibabad dibangsaning tangkal korma atawa anu kumaraneh diantepkeun sinaraja dina asalna eta teh kalawan widi Allah jeung pikeun anjeunna ngahinakeun jalma-jalma nu parase. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khailin wala rikab walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jeung saniskara barang rampasan anu ku Allah dipaparinkeun ka rasulna di maranehna eta teh lain hasil panarajang pasukan kuda atawa pasukan onta tapi Allah maparin kekawasaan ka rasul-rasulna ngelehkeun sing saha anu ku anjeunna dikersakeun lantaran Allah maha kawasa kana sagala perkara. الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله innallaha syadidul iqab. Saniskara barang rampasan anu ku Allah dipaparinkeun ka rasulna ti pangeusik kampung nya pikeun Allah jeung pikeun rasulna jeung pikeun baraya-baraya nu deukeut jeung pikeun barudak yatim jeung pikeun anu mariskin jeung pikeun anu nyanyabaan beakeun bekal supaya eta barang rampasan teh hanteu kukurilingan
di antara jalma-jalma anu baleunghar ti antara maraneh. Jeung saniskara anu dibikeun ku Rasul ka maraneh nyapek geura tarima, jeung saniskara anu dilarang ku manehna nya ku maraneh geura singkahan, jeung geura raksa diri maraneh tina siksaan Allah. Saestuna Allah nu banget nyiksana. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Pikeun pakir anu hijrah sarta anu diusir ti padumukan-padumukanana turta ninggalkeun hartana, maranehna miharep kurnia jeung karidoan ti Allah sarta maranehna ngabantu Allah katut Rasulna, maranehna teh jalma-jalma anu balanar. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Jeung jalma-jalma anu geus maratuh di Madinah tur tages ariman samemeh datang muhajirin, maranehna mika asih kasing saha anu hijrah ka maranehna sarta henteu aya pamrih tina saniskara anu dibikeun ka muhajirin, sarta maranehna ngelehan maneh sanajan maranehna oge barutuh, jeung sing saha anu disalametkeun tina kakoretan dirina nya maranehna jalma-jalma anu baragja. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Jeung jalma-jalma anu daratang sabada maranehna ngadaroa, nun Gusti Pangeran abdi sadaya, mugi Gusti ngahapunten abdi sadaya sareng dulur-dulur abdi sadaya anu parantos mingheulaan abdi sadaya dina hal iman, sareng mugi Gusti henteu ngajadikeun dengki dina hate abdi sadaya ka jalma-jalma anu parantos ariman. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya sayaktosna Gusti nu mika heman nu mika asih. Alam tara ila alladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Nah maneh teu nitenan jama-jama anu munapek anu nyarita kadulur-dulurna anu kalupur ti antara ahli kitab, upama arandika diusir kaluar ti Madinah saestuna kaula sararea oge bakal kaluar bareng jeung maraneh, jeung kaula sararea moal pisan nurut kasing saha oge dina hal nyusahkeun arandika, jeung upama arandika di perangan saestuna kaula sararea bakal nulungan arandika, padahal Allah nyaksenan yen maranehna teh jalma-jalma anu ngabarohong. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. Upama maranehna diusir kaluar ti Madinah, maranehna munafikin teh moal kaluar bareng jeung maranehna Yahudi, jeung upama maranehna Yahudi di perangan, maranehanana munafikin teh moal nurungan maranehna, jeung upama maranehna munafikin nurungan maranehna tan wande maranehanana munafikin teh malik ngalacir satuluyna maranehna Yahudi
mimiti teh moal ditulungan. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Saestuna maranehna teh leuwih dipekasieun dina hate maranehna batan Allah, eta teh lantaran manehna kaum anu teu ngalarti. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Maranehna moal merangan maraneh adu hareupan, tapi bakal merangan di kampung-kampung anu geus dibentengan atawa di satu kangen benteng, jeung pacogregan antara manehna oge kacida gedena. Maraneh nyangka maranehna ngahiji, padahal hate-hate maranehna teh pakia-kia. Eta teh lantaran maranehna kaum anu teu ngagunakeun akal. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Maranehna seperti jama-jama anu saheulaeuna anu cikeneh, anu ngarasakeun balukar goreng lampahna, jeung pikeun maranehna siksaan anu peurih. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Maranehna saperti setan nalika nyarita ka manusa geura kupur. Saenggeus manusa kupur pok maranehna nyarita, kaula mah teu mais teu meulem diarandika lantaran kaula sieun ku Allah pangeran nu murbeng alam sakabeh. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Nya pasti bae balukar duanana oge, duanana di neraka sarta di dinya maranehna langgeng, jeung eta teh wawalos pikeun jalma-jalma anu darolim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yeuh jalma-jalma anu ariman, masing takwa ka Allah sarta saban jalma kudu nengetan naon-naon anu geus ditataharkeun pikeun jaga, jeung masing takwa ka Allah lantaran saestuna Allah Maha Uninga kana saniskara anu kumaraneh dilampahkeun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Jeung poma maraneh ulah kawas jalma-jalma anu poho ka Allah, tuluy anjeunna ngajadikeun maranehna poho ka dirina, maranehna teh jalma-jalma nu parasek. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب أصحاب الجنة هم الفائزون. Teu sarua teuing ahli neraka jeung ahli surga mah ari ahli sawarga, jalma-jalma anu pinanggih jeung kaunggulan. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Upama kami nurunkeun ieu Al-Qur'an di luhur gunung, tan wande baris katenjona kumaneh eta gunung teh tunduk turta barejad lantaran sieun ku Allah.
jeung eta misil teh ku kami diayakeun sangkan manusa malikir. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Nya anjeunna Allah taya di pangeran anging anjeunna nu uninga kana perkara nu goib jeung nu nemrak. Anjeunna nu maha murah nu maha asih. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Nya anjeunna Allah taya de pangeran anging anjeunna raja nu maha suci nu ngajaring nu maha gagah nu maha murbawi sesa nu maha agung. Maha suci Allah tina saniskara anu kumaranehna disarekatkeun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Nya anjeunna Allah anu ngayugakeun anu ngawujudkeun anu maparin rupa kanggungan anjeunna asmaul husna asma-asma nu arendah saniskara nu aya di langit jeung di bumi ngamaha sucikeun ka anjeunna jeung nya anjeunna nu maha gagah nu maha wijaksana.